Bapak mah tak adil. Tapi siap ulah mang salawat wae. Ini Pak Alek, lahan Pak Alek ini berapa meter ini? Ini tanah saya semua Pak, ada 7.500 Pak. Nah, sebetulnya sih pengen dijual semua gitu. Nah, kira-kira gimana Pak? Ya, Pak? Oh, oke ya. Saya lihat-lihat dulu aja. Boleh. Sambil tunjukin ntar batas-batasnya sampai mana aja yang mau dijual. Oh gitu. Pak, kita lihat dulu perkebunan saya tuh, bagus-bagus sih Pak. Ya. Ini serius Kang Alek? Semuanya mau dijual? View-nya bagus banget Pak Alek. Kalau masalah view mah nggak usah ditanya lagi Pak. Ini kelihatan pegunungan tuh ada juga curcor Pak. Pemandangan Cipungklong gitu. Tempatnya lumayan angker-angker Pak. Angker. Tapi nggak masalah lah. Yang penting view-nya bagus. Bener, ini cocok Pak tempatnya. Ini udah cocok nih saya nih tanahnya. Cuman untuk harga kira-kira masuk nggak nih sama harga yang saya ajukan? Pak, kalau masalah harga kita bisa ngopi ngobrol biar enak gitu kan. Cocok tuh Kang Alek. Kita bicarakan sambil ngopi aja. Akang aing teh naon itu? Kenapa sih nalin ieu? Waktu arek magrib we kieu naon ya? Naon eta akang aing nya? Ini kos. Alah. Bos, kajeng bos. Tanah saya semua nih Pak. Ini ada 7.500 nih Pak. Arek ngajual tanah. Duh, gawat. Kebiasaan tak akang aing teh. Aing bejakeun kawakolotkeun. Udah Pak, kita ke rumah aja sambil ngobrol-ngobrol masalah tempat, kita sambil ngopi, enak kan di rumah. Yuk, silakan. Aya naon Kang Ikang? Tuh rada araneh ya. Wah naon ya mah rek kanan geus lila ka kana kapanggih. Kang, urang apa babaturan akang mah? Ieu mah rada beda dina penampilan oge. Pakai jas mah iya ieu mah curiga ya. Soalnya tadi ngadenge Kang, akang akan jual sawah tadi. Jual kebun. Ento ah bulak naon lah. Ulah gitu Kang. Tadi ngadenge Kang. Akang dijual ya tempat. Kang Alek, siapa itu Kang? Saya kurang ngerti ngomongnya ngomong apa. Oh itu adik saya Pak, ada yang dengerin anak kecil. Teh bisa gitu. Ulah rumah saing budak leutik. Es nyaho ieu soalnya ieu lakona ieu. Pasti ieu masalah slot di wae ieu. Oh ya udah Kang Alek, urusin aja dulu sama adiknya. Ntar Pak Alek temuin saya nunggu di saung sana aja. Oke Pak, ya oke Pak. Ini lahan kalau saya jadi beli, saya mau bikin villa-villa di daerah sini. Kang, ieu maksudnya naon Kang? Akang mah kitu sih main jual-jual wae. Pan dia tempatnya mesti tempat kena kolot meureunnan. Tempat lobaan dengan. Bejakeun sia koin ka bapak. Bejakeun ka bapakkeun. Sia mah. Bejakeun sia ka bapak. Kor bejakeun sia kokolot. Kunaon sia teh? Kang Alek, Pak. Kang Alek we naon sih maksudna? Kang Alek teu ngararati aing. Geus diuk ka dia diuk. Diuk. Naon ka? Itu Pak. Kang Alek, Pak. Naon? Kang Alek. Tadi manehna akan jual tanah Bapak dijual. Kurang teh ulah, Pak. Eta tanah anu di dieu teh di wetan. Heeh. Astagfirullahaladzim. Nyahoanan eta manusia. Tinggal ngadorongkeun Pak tadi Pak ka urang Pak ieu Pak. Teu kunaon tapi henteu. Itu tadi dikitukeun tak Kang Alek teh. Ke urang urus tah manusia tah. Di mana ajal mana ayeuna? Itu aya di kebun Pak. Hayu Pak, sampeulkeun bisa dijual mah kan. Hayu.
bebeja dah kita. Udah dah. Pak, gimana Pak tuh? Waduh. Pak, gimana Pak tuh? Oh, aya nih dah gimana? Geus enong urus. Aya naon Pak? Da ieu mah keur ngobrol Pak. Waduh, Pak, tadi Pak didengekeun ku urang Pak. Tempatnya dijual Pak pemainnya Pak. Itu saha itu? Tenek meulina Pak. Kita kembalinya teh. Oh, itu tenek meulina. Ari maneh saha atuh? Di mana? Kang Alek, itu siapa ngomong sama saya Pak? Sama siapa saya nggak ngerti. Oh, itu bapak saya. Biasa mungkin dia ngontrol. Kang Alek, kalau tanah Kang Alek mau dijual mah kebetulan ada bapaknya. Pak, bener Pak, dijual Pak. Aslina Pak tuh nggak ada yang bieu Pak. Teu bisa. Sancan aing masih kena hirup, teu bisa dijual mah teu bisa. Teu bisa. Oh, atuh Pak kumaha carana we uing tanda kabelit hutang Pak dah ieu jual geus Pak atuh kumaha we atuh Pak daripada uing ka kantor polisi mending kada jual tempat teh. Uang uing ka kolot teh sia culangung. Naon boga hutang naon keur maneh teh ha? Biasa Pak zaman ayeuna biasa uing teh iseng-iseng main slot. Nyawa mah kabelit hutang gede teuing teu bisa mayar. Ya teh boga bapak boga taneuh rek dijual we kitu. Sugan teh eta adi uing teh nyahoun beur ngabebeja ka bapak. Kumaha tah Pak menurut bapak? Geus dijual pada dari ai karunya aman ka anak kahiji ye. Pak, waduh Pak. Tong benang ka Allah Pak. Tong benang ka Allah pokoknya Pak. Ada pikir-pikir kok aing karunya tapi nak lanceuk sia. Ya kudu kumaha ieu jual wae. Oh, nah ning aya bapak mah kitu. Naon? Kakang ngabela kasih Alek. Kasih Akang. Wah! Culangung ka kolot goblok tah ieu mah. Saruana duanana. Bapak mah teu adil. Bapak teu adil bapak mah. Pada nama atuh kudu kumaha pada sing karunya we ka sorangan teh atuh aya di mada eta mah kumaha bapak we nu ngatur. Ya sorangan teh kabelit hutang Pak. Geus gede teuing. Daripada ayeuna bapak karunya teh coba uing ka kantor polisi. Geus jual. Genteng ai adik ti rumah ge aya bapak ieu ngatur. Nu penting mah uing katutupan hutang. Udah cek itu cek ge meureunaan ai bapa mah nya ka anak ka ditu anak ka dieu anak. Ayeuna mah yang geus urang jual dah, urang jual. Berarti bapak setuju Pak dijual tanahnya Pak? Setuju wae. Ngan kudu cocok hargana geus ya ulah main slot wae engke. Wah aing tah ayeuna ti aing mulai ayeuna tah nya. Geus eta mah ku bapak rek dijual ayeuna mah geus eta mah. Tapi sia ulah slot wae. Aduh, mau sekali-kali deui kapok dah main slot nih. Jadi kitu bakarunya ka bapak. Ini gimana urusannya Kang Alek? Dari tadi ngobrol terus saya nggak ngerti ini. Sabar Pak, jadi tanah mah dijual Pak. Jadi Pak Alek, ini udah deal ya tanah ya, dijual sama saya. Jadi Pak Alek ntar mau uang cash atau transfer tinggal ngomong aja sama saya. Ya gimana bapak aja bagusnya mau transfer rekening ada, mau cash ya lebih bagus gitu Pak. Tah ayeuna mah berhubung geus deal meureun nya eta tanah dijual ku sia. Eta kudu dibagi-bagi kudu walatra jeung barudak jeung nu lain. Pak Haji nih ngomong-ngomong ada rokok kan nih? Oh, mau ngerokok Pak Alek? Ada, bentar Pak Alek, saya ambil dulu ya. Astagfirullahaladzim, maaf Pak Alek, maaf. Saking buru-burunya, saya sampai lupa pakai celana.